Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Selena pencinta cerita Sunda terlebih dahulu Sunda versi Mang Dina Mara. Sahabat di mana baik alamatna wargi Selena kumaha salarehat da sakula wargi terlebih sareng keluarga masing-masingnya. Pamugi baik salarehatnya, sehat jasmani oge sehat rohanina ya dina panangtayungan atana pilindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Eta pisan nu dipihara pusim kuring siang kalian umi. Wargi anu ngantos ngantos carita Sunda dina judul Silimbelaan karangan Kilik Sati Sumedang bagian anu kalima wargi saleannya. Dina bagian anu kaopat urang nyariskeun Mansur sareng Batur. Nusa urang di wargi. Di mana sarang Sarip teh nya nuju ditaros ku dukun teh gitu tah. Harita anjeunna ngajawab Mansur teh kumaha lajeng nae carita mangga jeung ngadangkeun eta ngadang landung pangbrahmana. Hei urang manusia amun andika hayang nyaho ka kaula saya gikeun heula sasajen sacukupna. Kitu ceuk Mansur terus jempe ngadedengekeun jawaban ti Aki Jaro. Anu harita kerung jiga nu teu percaya, tapi akhirna pok ngajawab. Hayang naonan dikate tak bisa mah. Hayang sang bodas nu bolen. Hayang kulup endog jeung lauk mas gorengna. Ududna hayang serutu baik saya gikeun tangtu sakabeh kahayang andika bakal dicumponan ku kaula. Aki Jaro harita ngahuleng heran ngadenge omongan semah teh, tapi teu loba omong ku jengkang ka dapur nepungan pamajikanana nu keur milihan serah. Terus marentah sangka nyayagikeun pamenta Mansur. Di harita Mansur jeung Sarip tengah romong najan ditanya ge ente nembalan. Nu akhirna Aki Jaro bosen manehna teh tanya deui satungtun can nyayagikeun sasajen mah. Nya akhirna sasajen sadia sor harita disodorkeun. Sor harita teh di sodorkeun ka jero kamar terus pantuna dikunci deui. Mansur jeung Sarip atoheun terus dalahar bangun nikmat sabab barita geus ka cidalaparna. Atuh sakedeung ge sasajen teh ledis kadenge aya nu teurab manipating eureuleu harita. Ai na ieu jurig teurab sagala rupa cenah eta teh. Aing teh henteu salah newa kitu. Aduh ke. Nah aja anu salah ieu teh atawa mata anu lamur gitu. Ceuk Aki Jaro nu harita ngajemprak sila hareupeun lawang kamar. Baru puyan tetep mulek kuaseup menyan ruhak manimarak bak ruhai. Hei Aki sama gerawak cak ka kami. Sahan dikatean misalnyana. Buru-buru gerang ngomong. Cek Aki Jaro bakat ku panasaran. Terus dengdek ngadedengekeun jawabanana. Mansur seri ditarikeun. Sarip oge sarua di sareuri harita. Atuh pugu harita Aki Jaro beki heram. Nu akhirna ngejengkang harita ngadungkang damar. Kolotrak manihanana ngalaan tulak panto bus ka kamar bari nanya. Mane teh jurli geta atawa mensa? Pokna bangun keheul. Ari Aki kolot atawa budak? Mansur malik nanya bari melong. Cicingna di pojok nyarande kana pihang baling sapan beuteung anu seubuh ku daharin. Kurang ajar ngahurlikeun sia eta ka kami. Saha sia teh atuh.
cek Aki Jaro ambek hampir we lampu dibaledokeun harita. Tapi Mansur jeung Sarip teu gugup, tetep tenang sarta teu kabawakeun ambek. Ki ulah bendu ki, ulah palatat polotot jeung ulah sesentak. Ari sabab ieu mah lain salah kuring, geus jala salah Aki sorangan. Na make nyangka juri ka kuring duaan. Aki teh geus tamat ngelmu teh atawa acan. Piraku teh bisa ngabedakeun antara juri jeung jelema ki. Cek Mansur jiga nu nganahan nyalahkeun ka Aki Jaro. Atuh trembal deui Aki Jaro teh kaluar di kamar bari keru. Hatena ambek teu puguh anu diambekna. Tungtungna ambek kapegung. Gek diuk di tengah imah telila Jon Nini Jaro nyamperkeun mamawa nyiru di isi beas lek dipilihan serahna. Bantuan Aki ame tareh angeus. Amun isukeun deui milihan serah teh. Kawas nu ngalayar di borang. Ieu teh peuting Nini ulah migawe anu kitu patuh teh tah. Cek Aki Jaro ambek lantaran kalakuan Nini beda jeung batur. Ari beurang sok sarewae ari peuting sagala dipigawe. Aki maapikeun pintar kodek. Ari ka Nini nyarek barang gawe. Ari maneh teu daek kees ka Anita ngejo. Nyakeurna naon ngejo aya kieu. Cek Nini Jaro mali muncereng teh kaup dihulag sok ngambek. Ih, hari maneh menini. Terang ngerti ya kenapa gawean lalaki ya. Birak we temen nih henteu ngerti. Apaan kami teh keur boga semah ieu ti negara Bali. Semah parabaneun Aki. Nyakeun wae da kuduna meraban sama mah. Cuma daweuh gunana. Ku kami marek dilepaskeun sina baralik deui ka nagarana. Ulah caricing di alam manusia ngariweuhkeun. Jig bukakeun pantona sina kalabur Aki. Cek sini bari nunjuk kana panto kamar. Tapi Aki Jaro kalah mendelik teu panujueun lantaran can parat narekahan samahna. Tapi omongan ini Jaro kadenge ku Mansur jeung Sarip. Atuh barang ngadenge kitu gancang panto kamar teh dibuka. Keduanana pating torojo nyampeurkeun. Gek diuk ngariung jeung pribumi pugubaya Aki Jaro mali calohok sajongjongan mate lemek teu nyare. Leres Nini abdi teh ukur ngariweuhkeun di alam manusia mah. Takumargi kitu abdi teh seja ami teh bade wangsul bade neraskeun perjalanan. Atur nuhun kana kasayan Aki sareng Nini nu parantos masih haneda ka abdi. Muga-muga we kasayan Aki sareng Nini sing ditampi usin Maha Suci uga sing dibales ku anu satimpal. Kitu cek Mansur. Halo nah aya jurig bisa ngomong. Yo Aki ulah cicingon. Kumaha ieu teh atuh? Nini Jaro geus sediukna ngadiketan ka Aki Jaro nu masih keneh calohok. Nini ulah nyembat-nyembat jurig. Abdi mah sok muringkak Nini. Meringkak bulu punuk sebate Mansur. Margi eta wasta abdi nu resmi. Cek Mansur bari nunjuk dada sorangan. Abdi pun Sarip Nini. Cek Sarip dari anakar atuh Nini Jaro beki heraneun manehna teh ngomong di. Kala niteup ka si Aki Jaro. Sadengkeun diteupna anger ngahuleung can wani cacarita. Aki mugi sing emut. Ieu abdi jurig cicapar teh si Jawaksa waksa balaka ka Aki. Bili Aki penasaran. Gegeur cicapar. Nah, geuning bat kieu. Aki Jaro gugup keneh. Diuk nangis dada anggang ti semahna. Tetela ilmu Aki teh hanap keneh. Mungkin itu mah can tamat ngulik pangarti teh atuh Aki. Cobi sing tingali sing awas ki. Nabi teh juri gatanapi manusia. Ulah serab atawa silo ki. Dabdi mah ti kamari ge sidik sakieu daya bedana. Mansur ngajentrekeun di yen manehna lain jurig. Oh, jadi ujang ngajuan teh lain jurig nya.
lain aki abdi mah manusia bolongkotan asli paingan yang jauh kan aki henteu mati jampe-jampe henteu mental ajiana wah anu terak aduh teu geuning ujang teh jelema nya mun jelema aki alias manusia aya we pikiran nun teh hempur lajang aki rumah sangis goreng sangkanya nyangka juri ya guys hidup duaan da tatu sisur dia tanu kitu teh mah cek aki Jaro jadi keheul ka hiji budak nu ngaran Surdi saha Surdi teh aki cek Mansur anak baju min eta teh tukang lintara tadi teh lompatan mani kabur da buncang dia datang ka imuan teh beunang ditanya jiga nu kasurupan sanggeus lila kakaraeng meunina teh nyebutkeun di pegat juri geus cenah di walungan juri gaya 2 baradegu nanyakeun Ratu Sero cenah budak tukang ngusup teh aki kitu Mansur seuri nya ngisok eta di walungan manehna nu ngariweuhkeun teh tah kanti atuh ari kitu maki tetela teh jauh jeung sangkaan abdi yen kejadian kieu teh gara-gara budak nu tadi teh nahan nasib abdi teh mana goreng-goreng teuing ki bet ngalaman disangka juri jeung dinu nyangka teh lain budak wae kolot ge mipilun nyangka juri cek Mansur semu ngalengis ariras ku nasib diri kieu eta teh ujang pangna urang di orang dia nyangka juri teh dume samemehna kungsi aya kejadian anu kawas ayeuna eta mah nyaan aya juri bungkelekan hampir kabeh urang nemu ieu diganggu ku juri ari sabab bisa-bisa ngarubah-rubah wujudna ngapoe malih warni minah rupa eta teh kanu sok ka masjid ngagodana ngarupakeun ajengan make kopiah bodas jeung sorban ka tukang macul nembonganana ngarupakeun munting bule ka tukang ngangon meri ngarupakeun meri meuni loba-loba kanu sok kacai nembonganana jiga awewe ngajingjing emer jeung rea-rea deui eta kejadian sajena tak kulantaran kitu ujang duaan ge disang ka jurig sabab ujang teh beut nanyakeun Ratu Sero ka tukang ngusup nya pugue sararea ge curiga nyangka jure kita teh ka ujang tah kitu ujang aki Jaro harita nerangkeun ka sang tukang pangna aya kejadian kitu atuh ari geus ngadenge kitu mah Mansur harita jeung Sarip ngartieun dua nana silideret bari ungut-ungutan geus kitu pok Sarip nyarita keun bae disangka jurig mah asal jadi jurig we malah mah abdi teh bungah ki ku ayeuna disangka jurig teh jadi mangih dahar ngeunah mani nikmat ki duh mani asa jadi menak nuhun ki sing sering we hujang anu ngeunahna aki anu ripuhna tuh sini nih gegelendong pada hadi kita ngejoya kieu cenah tapi kan wae deuh kesalahan aki ieu teh cek aki Jaro ngarumasakeun salah keun ari urusan aki mah da pantes geus sepuh tapi ieu teh kieu teh jalma nu sejena anu sakitu lobana nemani rata-rata nyangka juri ka abdi na eueuh nu boga pikiran sejen sajabana ti nyangka juri teh sabab kieu jang aki teh di dieu mah geus kakocapi teh luhur elmuna ieu teh jembar panalerna weruh sadurung minara jadi pamuntangan sararea sasatna mah kita dipikolot sabab bisa ngerengsekeun segala rupa pasmalan jeung rata-rata esok dikabul wae deui eta teh tah kulantaran kitu urang dia teh percaya pisan kaki anu akhirna sakabe omongan aki teh esok digugu wae tayu dasarna manu mata sararea ge taya nu wani baha muncak aki beureum nya beureum kabeh ge tak kitu jang paingan atuh aki paingan
jadi aki teh dukun pangintennya Sarip atos sebab aya keur nanyakeun moal bingung teuing pijalaneun nyari cek batur mah nyawa aya kita dukun cenah tapi aki mah henteu rumah sa jadi dukun rumah sa teh sok laek jumpa jampe pada boga ilmuna sampai bisa lah lamun boga ilmu teh diamalkeun jeung dia aya berkah deui sok diijabah eta jampe aki teh anu matak bener ya percayaeun ka aki nya nuhun ki abdi teh bungah tiasa tepang sareng jalmi pinter margi abdi teh sarasna mah nuju milarian nu pinter teh ki abdi teh asa mobok manggih korowong nya naon teh arek meuntas manggih sasak puguh we atau abdi teh ceuk Sarip maning marah mayret ka Mansur anu unggut-unggutan panujueun aya enak keur naon makan neangan anu pintar segala rupa arek gugur atau arek kumaha jang aki mah kaget ieu teh da sayuna atuh manggih jama anu cara ujang kami ge kakara ayeuna manggih anu kitu ceuk Nini Jaro Mairam terus melong ka Sarip nunggu jawaban kieu etat ki abdi teh aya di pilarian sarasna mah nanging teterang kana tujuan na kedah ka kaler ka kidul ka kulon atanapi ka wetan da kumargi kitu abdi peryogi ku pituduh supados henteu ngapruk kanu teu puguh janten ayeuna teh ieu teh abdi teh bade sakantenan we naroskeun ka aki manawi kersama parin pituduh ka abdi Aki Jaro silideret jeung si Nini harita terus harita melong ka Sarip jiga anu hayang sidik kana rupana atuh Mansur harita teh panasaran manehna pok deui milu nyarita leres pisan ki abdi teh butuh ku pituduh ti aki ulah kapalang we da ayeuna matos kagok mending ge abdi teh tulungan ayeuna kumaha nulunganna ieu teh oleangan naon atuh ujang teh abdi teh milarian merah dalima ki ceuk Mansur merah dalima naon ieu teh ujang Aki Jaro api-api teu ngarti merah dalima mangrupi batu ali nu ageng hasiatna malih mah tiasa dianggo jimat kawadekan cenah margi sing saha anu ngagem eta batu moal teu raku pakarang tak kitu ki merah dalima eta si anu kitu mah ujang sabab anu nyakalna lain jalma samarangan tangtuna ge dicekal ku hiji jalma nu luhur ilmuna aki mah teh nyaho lain di mana ayeuna da boga ge lain merah dalima nu asli tapi ukur pangiringna janten merah dalima teh aya nya ki Mansur mani curing hak aya jang emang aya tapi aki kitu nyaho duka di mana ayana sabab tadi ge geus disebutkeun nu nyekelna ge tangtu jalma sakti eta teh nuhun atuh sakitu ge ki abdi gaduh kayakinan anyar yen batu ali merah dalima teh bener-bener aya daku kituna abdi teh moal eureun ieu teh bade terase milarian aja nepi ka tungtung langit ge ceuk babasaanna mah muhun ki margi merah dalima teh kalintang pada maryogikeunana eta teh abdi moal ka bangsur ka lemur upami can mendakan merah dalima ceuk Sarip dari anaker hatena beuki yakin yen nu diteangan teh aya hanya kalatu nyawa kitu nyaho sabuna ki nyaho moal dituduhkeun ka batur geus dicokot ku sorangan tapi ki aya deui anu bade ditaroskeun ka aki teh nyanyakeun naon deui jang saur wartos merah dalima teh jimat ratu sero cenah janten upami palai ngagem eta batu kedah sanggem nalukeun ratu sero taina abdi hoyong nyobian tarung jeung ratu sero rek direbut jimatna jadi pangaujang nanyakeun ratu sero teh aya ngarebut jimat murunnya jimatna ceuk Aki Jaro bari mencerong telepat ki
kitu pisan tah maksad abdi teh. Oh nya babari ari kitu mah susule kagirang susuganan aya guha sero amun aya asupan ku ujang lamun tepung jeung ratuna gelutan rembut jimatna sing nepikeun ka beunang. Cik Aki Jaro jiga nu nyai mere papatah padahal mah setengah banyo. Dah gini geus eleratan yeuh. Naras digirang teh bakal aya ki nyeluka teuy ngariayan teh menjang ngan ari sero mah loba sat lamun baralikna sok kagirang jeung papai walungan Cicapar ka ditu sesuganan nepi ka negara sero. Sarip ngarelet ka Mansur dideret ungeuk hatena bunga sabab aya ilham mere jalan cenah pikeun maluruh Ratu Sero. Urang cobaan nirip lah sugana aya milik da urang mah niatna ge neangan merah dalima nya ka mana we losna lah asal tujuan ka honta satuju sur nya urang kitu we ayeuna mah ayu atuh ulang daguan beurang era kurang dieu. Mansur ngajak Indi tarita keneh sama bayang buru-buru tepung jeung Ratu Sero ngarah merah dalima tereh-tereh ka pimilik. Iya ulah rusuh-rusuh teuy ngejang daputin keneh ge teh isukan ngarasa se aki teh sono keneh ye teh yang wadul ye nu ngaluasa. Aki Jaro teu ngidinan ari sabab hayang nyaho heula kana tujuan Mansur jeung Sarip anu sanyana. Sabab ngadingi merah dalima disebut-sebut mah nimbulkeun panasaran da boga Aki Jaro ge butuheun pisan. Oki abdi teh sarasna mah isin kurang dieu bisi pada nyengserikeun jantan widi teu widi ge bade mieus ayeuna meungpeung salse disuunkeun piduana sangkan abdi hasil maksud kalayan salamet oge teh hilap ngaturkeun nuhun kana pewujang Aki. Ceuk Sarip tandes tetep rek Indi tarita keneh nyari kekerek init man teu nanaon tapi kadea sing waspadanya sama berat sero teh geus tangtu siluman eta teh jangan tah beda deui jeung seroan biasa. Urang ulah elek ku siluman tapi oge ulah suaban jeung takabur urang diduakeun ku Aki moga-moga sing kasil maksud. Nuhun Ki abdi bingah hari kieu mah yeuh permios Aki oge nini. Sarip munjungan ka Aki Jaro terus ka Nini Jaro Mansur ge nya kitu munjungan kalayan sopan. Nya sanggeus amitan Mansur jeung Sarip turun ti imah Ki Jaro di luar poek ukur kacaangan ku bentang nu carang sabab saware harita kahalangan ku Mega Hideung. Sorajang krikreang patembalan pasalang jeung suralonok ditemang ku cari cangka sakapeung kadenge aya sora simut gadung. Harita Mansur jeung Sarip balik di kawalungan sabab ngahaja arek mapai walungan maju ka girang ngarah teu nyasab sabab daerah eta can apal kabeh. Para panuduhan beras kasih sisolokan caina kadenge seah awur jeung sora bangkong nukang kengkong di pasawahan. Harita nuduaan teh harita geus lempang mapai-mapai galengan sawah pating kalemeng hideung ngadeuketan kawalungan. Aya bagja urang terip euy sabab beunang pituduh nu yakin jeung kaharti sabab memang bener sero teh di dieu mah loba ieu sarta baralikna ge geus pasti ka girang. Jadi urang teh kudu terus ka girang ieu mapai ieu walungan. Ceuk Mansur bari jongjon limpang ti heula. Nya bener kuring ge narima takana pituduh Aki Jaro teh euy sabab kaharti ku akal. Tapi kumaha mun Ratu Sero teu bagaun jimat naon rek dicokot di manehna. Ulah leutik hate mun Ratu Sero taluk tangtu manehna bakal nurut ka urang. Terem geus nurut tanya ke urang sangkan manehna nuduhkeun di mana ayana merah dalima. Nya euy bener eta pikiran teh sur. Aya urang nanyakeun urang nyakeun nyusul Ratu Sero teh lah ngaran merah dalima buburu kapanggih euy. Muga-muga we atuh. Serep duanana ka sisi walungan gek diuk dina batu tapi teu aya nu ngomong. Mansur nutup ka girang ari Sarip melong ka hilir maksudna mah ngadedengekeun sora Sero
susuganan kaparengan aya nu liwat kadinya rek dituturkeun. Tapi di daguan nepi ka kasal teh eueuh wae eta Sero teh. Tetep jempling taya nu nyurigakeun. Nu kadenge ukur seahna sora cai jeung patinggareritna sora jangkrik. Ti iseun di dieu marip, kumamun maju ka girang geus suganelah aya di girang mah. Hayu da ongko kasal di euy, tapi wayah kumaha ieu teh nya? Apaning ge tengah peuting euy da dilembur ge manikeun mejeuna jempling geuning. Ieu teh waktu nu kacida hadena pikeun urang mah. Sabab dina mangsa-mangsa kieu Sero keur mejeuna liar. Nya kitu pisan eta teh. Mansur jeung Sarip balimpang sisi walungan nu luncatan kana batu nu pagalituk. Sakapung kapaksa ancrub atawa kukurubutan di nu bala. Tapi duanana taraka kaya kasieun da puguh ka hayang nagis buleud arek nyusul Ratu Sero. Cag tunda heula kayan Mansur jeung Sarip anu keur mapai-mapai walungan. Ayeuna kacaturkeun di hiji lembur nu aya kuloneun walungan Cicapar. Harita teh aya 3 jalma nu ngaliwat nu saurang lempang ti heula bari mawa oncor sadeungkeun duaan ngagotong dongdang. Eta 3 jalma teh datangna ti kaler teuing ti mana mimitina mah. Barang datang ka Ambit eta alitan teh eureun deket gardu ronda. Boga we nu kaparengan ngaronda kaget buru-buru nyampeurkeun poknanya bari mencrong. "Hei saderek, ieu teh bade ka mana ieu teh? Ata nabi murid ti mana? Nah abad lumapah wayah kieu? Naon ieu anu dibawa?" Kitu ceuk ronda bari nitenan dongdang nu harita aya di sisi jalan. Ari nu mawa oncor buru-buru ngajawab ngan anehna soranang ngirung jeung embung nembongkeun beungeut. "Kuring diutus ku ratu kudu wawayu barang ka ratu. Tapi kuring teu wasa mawa sorangan. Sabab ieu barang kudu digotong. Lanjutna kuring rek minta tulung. Wanyahna nyanyapkeun nepi ka lembur nu kitu. Sabab ronda nu dua geus sapeun teuing." Kitu cenah bari nunjuk ka nu duaan atung tadi ngagotong dongdang. "Oh jadi saderek teh anu ngagotong mah rondanya?" Cek ronda Ambit bari ngarelet ka nu duaan hayang sidik kana rupana. "Leres Kang, abdi ronda ti suka tali bane dungi kanyo nyanyap. Nah gitu nyannyina kang salajengna nyangakeun ka urang dieu." Jawab nu ditanya ngakukeun urang suka tali cenah. Kitu nya teu naon atuh ari geus bugu mah ke rek badami heula nya jeung babaturan pek eureureuh heula. Ronda harita teh asup deui ka gardu gek diuk dina Bang Barung. Ari baturna cara lohok can ngartieun pok nu pangkolotna nanya, "Aya naon med eda teh euy?" Bangun dalia teuing. Karonda nu tadi ngaranna katelasar med. "Eta bah aya barang jajabkeuneun ieu teh anu ngaja ditatalepakeun ka unggal nu ngaronda tadi ti Sukatali cenah. Tayeuna ka urang rek terus dijeler. Tayeuna urang teh dipenta bantuanana kudu jajab ka kidul sabab ronda Sukatali rek balik." Ceuk Sarmed, "Barangna barang naon? Jadi kudu puguh atuh euy." "Nya barang karaton cenah bah." "Itu ceuk anu mawa obor mah." "Karaton? Karaton mana ieu teh? Daina mah geus eueuh karaton atuh." Ceuk si Abah heraneun teu ngarti ku katerangan baturna. "Luka teuing jeung ku Abah tanyakeun sing bener."
disebut Abah harita panasaran jeung nangtung terus nyamperkeun kana mawa oncor teh. Nya samemeh nanya harita neuteub heula rada lila. Hayang sidik kana rupa jeung dedegan. Tapi sidik manusia daya tanda-tanda nyurigakeun. Ieu teh barang naon anu sanyaananya rek dibawa ka karaton mana? Kuring sorangan teu nyao naon eusina. Sabab kuring dicaram dikeun muka eta dongdang. Amun maksa bakal cilaka. Kuring hayang salamet anu mata teu wani muka dongdang. Ceuk nu mawa oncor. Rek dibawa ka karaton mana atuh? Karaton Kanang Sagara ayana di sisi laut kidul. Hah? Di laut kidul? Asa ka Karangadeng ieu teh yeuh. Ceuk si Abah bari mari ka baturna. Anu harita ngajajar tukangeunana kabeh aya opatan. Kumaha, Mbah? Rek ditarima tah moal anu menta dijajabkeun teh? Ceuk baturna harita panasaraneun. Teuing bingung Abah teh. Sebab asa-asa aneh ieu teh. Nya. Ulah asa-asa jeung Kang Cahya. Da moal naon kuring menta lan doanana sangka naik nyanyap nepi ka lemur itu. Mawa oncor nunjuk ka kidul maksudna ka Cijaler. Ari ronda nu aya di dinya henteu buru-buru nembalan harita teh. Kalangah haruleung bangun bingung. Sambut kitu ronda nu tisukatali geus pating leos teu mitan-mitan acan. Tungtuna si Abah mutuskeun yen anu menta dijajabkeun kudu digugu. Terus ngutus duaan ngarora jeung gede tanaga. Sarmed jeung Itong wayahna kudu jajab nepi ka Cijaler euy. Di ditu pasrahkeun ka ronda Cijaler. Nu tangtu batur ge ngaronda 6. Wayahna ulah bahanya. Sabieu teh kawajiban urang ieu. Ceuk si Abah darianakeun. Atuh duaan teu wani baha terus ngadeukeutan kana dongdang. Regeyeng dongdang di pundak terus limpang nuturkeun mawa oncor. Diajabkeun ku panutup baturna bangun nu salempangeun sabab semah nu ngaliwat teh rada aneh. Sapanjang jalan kadenge aya cihir, patembalan jeung ciang-ciang. Sarmed jeung Itong mindeng ngaliuk da pugusieun jeung teu genah hate. Tapi teu wani ari ninggalkeun tugas mah sabab bisi leuwih goreng balukarna. Jangkrik reang di sarada angin litik ngoyag gendang daunan. Kadenge pating keresek jeung pating korosak. Blig 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 soran ulimpang mani atra kawan tu peuting majempring. Sajeroning perjalanan mani eueuh nu ngomong Sarmed jeung Itong jiga nu pireul. Ukur galecok dina hate wungkul. Komo ari nu mawa oncor mah teu ditanya matara nyarita kawas nu loba kasieun. Nya akhirna nepi ka Cijaler palebah tangkal asem eureun heula sabab dongdang teh karasana berat pisan. Tapi daya nu nyarita ukur ngahegak bae nyusutan kesang. Sedengkeun anu mawa oncor malong ka kidul ka palebah gardu ronda teh. Sang bisa dalila Sarmed jeung Itong maraju deui nu ayeuna nepi ka gardu ronda kaparengan aya nu keur ngobrol duaan atuh geuwat harita teh Sarmed nyampeurkeun ka ronda nu aya di dinya. Pok ngomong miheulaan nu boga barang. Kang, tamasrakeun tugas ronda kudu jajab dongdang ka lembur kidul. Kuring ti ambit malah waktosna wargi sadena teh nya kapan. Rupina dipungkas dicekapeun bikeun ka dieu heula carita Sunda dina judul Silibelaan karangan Hideung Sati Sumedang bagian kalima.